Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, rampes, kumaha kabarna damang? Alhamdulillah syukur upami damang mah. Kedah semangatnya diajarna, ayeuna urang diajar basa Sunda. Sarta acan diajar urang maca basmalah sasarengan. Bismillahirrohmanirrohim. Dinten ieu urang lebet ka pangajaran 8 ngeunaan kajadian alam. Kejadian alam. Rupa-rupa kejadian alam, macam-macam kejadian alam, aya beurang, ada siang, aya peuting, ada malam, aya hujan, ada hujan, aya panas, ada panas, aya samagaha, ada gerhana, aya katumbiri, ada pelangi, aya caah, ada banjir, aya urug, ada longsor, malah aya gunung bitu, bahkan ada gunung meletus. Kabeh kejadian alam kersaning Allah Nu Maha Kuasa. Semua kejadian alam atas kehendak Allah yang Maha Kuasa. Rupa-rupa kejadian alam, macam-macam kejadian alam. Tanembe atos disebatkeun ku ibu, ayeuna urang sebatkeun sasarengannya. Beurang siang hari, peuting malam hari, hujan, panas, samagaha gerhana, katumbiri pelangi, caah banjir, urug longsor, gunung bitu gunung meletus. Ayeuna anu kahiji urang ngaregepkeun carita. Ibu bapak guru bade maca carita pek regepkeun ku hidep. Kakawihan. Basa Danu keur ulin di lapang. Ketika Danu lagi main di lapang, langit katempo angkeb, langit terlihat mendung. Teu lila brek hujan, tidak lama datang hujan. Danu jeung babaturanna ngiuhan di saung. Danu dan teman-temannya berteduh di saung. Nu teu jauh ti lapang, yang tidak jauh dari lapang. Danu ngajakan baturna kakawihan. Danu mengajak temannya nyanyi-nyanyian. Cenah pikeun ngaraatkeun hujan, katanya untuk meredakan hujan. Kieu kawihanana. Trang-trang kolentrang silondok paeh nundutan, mesat gobang kabuyutan, tikus rukanna durukan. Tiasa, tah ayeuna urang sasarengannya. Trang-trang kolentrang silondok paeh nundutan, mesat gobang kabuyutan, tikus rukanna durukan. Trang-trang kolentrang silondok paeh nundutan, tikus rukanna durukan, mesat gobang kabuyutan. Trang-trang kolentrang silondok paeh nundutan, tikus rukanna durukan, mesat gobang kabuyutan. Anu kadua, urang ngalengkepan kalimah. Lengkepan kalimah-kalimah di handap dumasar carita nu tadi dibaca ku ibu gurunya. Ayeuna hidep buka buku paketna halaman 115. Atos, pami atos jawab
pananya anu A dugi ka E. Ibu bade masihan contoh heula anu A. Basa danu ulin langit katempo naon aya nu masih emut. Muhun leres katempo angkeb. Nah, ayeuna teraskeun ku hidupnya nu B, C, D sareng E. Anu katilu, urang diajar nyarita. Prak caritakeun ku hidup ciri-ciri kajadian alam nu aya dina gambar. Prak caritakeun ku hidup ciri-ciri kajadian alam nu aya dina gambar. Nah, nembe kan hidup atus diajar rupa-rupa kajadian alam, macam-macam kejadian alam. Tah ayeuna hidup diajar nyaritakeun kumaha ciri-cirina teh. Nah, sapertos contoh, anu nomor hiji, gambar kahiji eta aya gambar naon, kajadian alam naon. Muhun leres beurang. Tah kumaha ciri-ciri beurang teh? Biasana aya panon poe, biasanya ada matahari. Kaayaanna caraang, keadaannya cerah. Nah, sapertos kitunya, ayeuna ibu bade masihan contoh deui anu gambar kadua. Tah eta gambar kajadian alam naon? Muhun leres peuting. Nah, kumaha cirina peuting teh? Biasana aya bulan bentang, biasanya ada bulan dan bintang. Kaayaanna paroek, keadaannya gelap. Nah, sapertos kitunya, ayeuna hidup caritakeun kajadian alam caah. Teras anu gambar kaopat gambar naon tah? Muhun leres hujan. Teras anu gambar kalima, muhun leres urug. Anu kaopat kagenep, muhun leres samagaha, gerhana. Tah ayeuna anu terakhir gambar naon? Muhun leres pinter katumbiri, pelangi. Nah, caritakeun ku hidupnya. Sumanget. Hatur nuhun. Alhamdulillah pembelajaran dinten ieu atos lengse. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.